Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang para siswa kalih sepuh sadayana, wilujeng tepang dina pangajaran virtual basa Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kayan sehat walafiat, kalayan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa kalih sepuh sadayana, simkuring ngawakilan ti MGMP Basa Sunda Kabupaten Garut gawe bareng sareng Dinas Pendidikan Kabupaten Garut seja ngayakeun pangajaran virtual basa Sunda mangrupi upaya dina narekahan suasana atanapi situasi pandemi ayeuna. Nanging mudah-mudahan urang masih keneh tiasa ngalaksanakeun pangajaran sok sanaos henteu tatap muka. Para siswa kalih sepuh sadayana, dina kesempatan ieu bade ngabahas ngeunaan materi sajak. Kumaha prak-prakanana sareng kumaha materi anu langsung jentrena, mangga urang sami-sami titenan ibu guru anu bade ngadugikeun ieu materi. Sumangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa sadaya anu dipikadeudeuh tur dipikareus ku ibu. Wilujeng tepang sareng ibu dina raraga neraskeun hanca pangajaran virtual bahasa Sunda minggu kamari. Mugia dina dinten ieu hidup sapara kanca aya dina ginanjar kawilujengan. Sok sanaos ayeuna urang mayunan usum sasalad COVID-19, tapi hidup tong sieun, tong salempang, hidup kedah tetep sumanget diajar. Sate acan lebet kana materi, urang titenan heula hiji video anu baris dipidangkeun. Yasana Ayib Rosidi. Hejo pagunungan, Paul lautan, hejo Paul langit, nahate kuring, masing di mana kuring nantung, masing kamana kuring lempang, tanah lembok tempat kumetah, angin nyeot nyiuman tarang, masing di mana anjeun nuncuk, masing iraha anjeun cumalu, kuring mok mumpang, kuring rek datang, neulkeun tarang, neulkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan, tungtung petil ngincer dada. Kuring geus nyaksian, getih ngapayah, getih maranehna nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian, panon carlong tangga, jasad nu ruksak ngalungsar na dada anjeun. Hejo pagunungan, Paul lautan, Taya
kamarasan ngan katugenahan hejo pagunungan paul lautan paya kamarasan ngan ancaman ngan lantaran kuring cinta ngan lantaran kuring tresna langit kibar lembur musnah jalan lecak ngapulumbung ka kota kembang berembuah biru kembang wera kembang jayanti tanah tempat kuring sidekku ngurungan kuring mentepi kapati nembe hidup parantos nyakseni hiji pintonan video tah dina dinten ieu teh ibu baris ngadugikeun bahan pangajaran anu aya patalina sareng video anu tadi baris dipidangkeun cik kinten-kinten video naon anu nembe dipintonkeun teh tah leres pisan anu nembe dipidangkeun teh video maca sajak ayeuna urang pedar wae materina sajak nyaeta karangan anu bahasana dirakit pinuh ku wirahma kauger ku wangun jeung diksi ungkara kalimahna henteu lancaran cara basa sapopoe sajak dina basa Indonesia mah disebut puisi sajak teh dibagi dua aya sajak buhun aya sajak modern sajak buhun diantawisna nu kahiji aya pantun kadua wawacan katilu rajah kaopat singlar kalima asihan kagenep jampe katujuh jangjawokan kadalapan ajian kasalapan sisindiran ari sajak modern mah mangrupa hasil karya sastra puisi anu nulisna bebas teu kauger ku aturan-aturan anu geus matok sajak Sunda teh lahir kira-kira dina awal tahun 1850-an saestuna dina tahun 1840 genep oge geus aya nu nulis dina wangun sajak saperti Kis W.S. Dina mimiti lahirna masyarakat Sunda teu kitu bae narima karangan dina wangun sajak alesanana lantaran eta sajak dianggap lain banda urang Sunda cenah majarkeun teh karangan dina wangun sajak mah hese pisan pikeun dihartikeunana tah aya contoh sajak Sunda modern karangan Aib Rosidi Tanah Sunda ku hidup tiasa dibaca jadi media tempat nulis sajak nyaeta majalah jeung surat kabar atawa koran saperti baheula mah aya majalah Sifat Tahunan, Warga, Sunda, Kujang, Langensari jeung Hanjuang kiwari sajak loba dimuat dina majalah Mangle, Giwangkara, Galura, oge dina Cupu Manit sajak beuki dieu beuki loba ieu aya daftar buku kumpulan sajak jeung pangarangna.
urang teraskeun materina kanu maham eusi sajak. Kumaha maham eusi sajak teh? Anu kahiji, hideep dibaca sajak nasing gemet. Teras ditataan sareng dipaluru harti kecap anu teu kaharti dina sajak. Dina nataan harti kecap anu henteu kaharti dina sajak, hideep tiasa milarian dina kamus atanapi tiasa naroskeun ka sepuh hideep. Anu saterasna nu kadua dianalisa, ditilik tina unsur tema, amanat, pasualan atawa perkara anu hayang ditepikeun ku nu ngarang sajak kanu maca eta sajak. Para siswa anu dipikadeudeuh tur dipikareus ku ibu. Sakieu materi sajak anu tiasa didugikeun dina laungan dinten ayeuna. Mugia hideep tiasa nyangkem eusi materi anu nembe didugikeun. Rupina mung sakitu anu tiasa kapihatur, ibu seja amit mundur amit mungkur, wilujeng batepang deui minggon payun dina pangajaran virtual basa Sunda. Hurip Sunda. Rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Mugi tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya nggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadi dinten. Hapunten anu kasuhun, boh salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jajar anu benten. Cag simkuring amit mundur. Pamungkas sanggem, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.